teh tah. Cekap panggil urang anu umum mah ulah riweuh sorangan. Cekap instruksi Majelis Ulama Indonesia. Cekap sakitu mu. Ibu angkat ka warung, ka Indomaret, ka Alfamart, ka mana we lah tah. Bereser barang tuangeun kangge urang tinggal dina eta tuangeun teh. Aya label MUI teh aya. Lamun teu aya tong dituang. Lamun aya mangga tuang. Wah, bawa tadi tinggal ikut PMUI entong tapi ka Sudon kitu. Ajang teh aya Sudon ka MUI teh, ngariweuh sorangan. Teu meunang make merek anu ieu mah buatan Yahudi kieu padahal saya MUI-an tong ngariweuh sorangan. Itu teh. Da di alam dunia mah moal lepas tina muamalah kepada urang. Urang tiasa dakwah kulantaran ayeuna urang dibantuan ku orang kafir. Karaos teh dibantuan ku orang kafir urang kieu. Henteu nya. Ari ieu di mana ieu asalna? Ayo, di Cina. Orang saha eta teh nu ngadamel ieu teknik teh? Oh, eta lampu di mana eta? Ayo, eta sajadah di mana eta? Manukan di Arab, ibu ni gagah, abdi mah sajadah di Arab. Emang orang Arab sok dagang sajadah gitu, dah orang Arab nama sajadah tanya Cina, sadena oge sajadah teh. Urang ini bantuan dina muamalah mah mangga dibantuan sasarangan sareng orang kafir. Nu penting urang jelaskeun. Ieu teh halal henteu, halal haram. Aya level atos cekap tong ngariweuh sorangan. Ah ieu teh merekna eta teh merek dagangna cenah orang-orang kafir, ieu mah orang kafir. Tinggal halal jeung haram nah, tinggalna eta MUI na tinggal teh atos cekap. Bisi ngabohong MUI na, keun bae mah MUI dosana ka MUI we kitu na hese-hese. Sok ngariweuh sorangan, ayeuna mah urang mah ngarasa diri apik. Mun apik, cing apik nyaan. Tuangna teh jeung sampeu we hungkul apikna. Tuang jeung sangu we hungkul. Tong jeung hayam. Hayam kumaha mun bade tuang sareng hayam, cicing di mah di kandang. Itu hayam dahar huut urang tuang sareng hayam. Upami bade tuang sareng daging hayam, hayam api kumaha carana? Tuang hayamna teh di mun hayamna teh dikukut ku nyalira. Diparaban ku nyalira, dina kandang ku nyalira. Tong dikencarkeun mun apik mah hayam nu dikencarkeun kumaha? Nah, ngadaharan daging batur. Nah, daharan pare batur. Di urang nuang daging hayam, urang sami jeung maling. Sabab hayam urang ngadaharan pare batur. Teu karaos eta teh. Mun apik tong kagok apikna. Tuh. Jadi urang mah apik teh sapotong-sapotong. Mun ngeunah ke urang dicariakeun halalna, mun teu ngeunah ka urang haramkeun ka batur teh itu ulah kitu.